Pamajikan teh tong ngarokok wae molotot. Tong ngopi wae molotot. Mata pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Pariksa ka bidan normal. Dibawa ke bidan desa tidak ada penyakit. Penasaran awak teh begang-begang teh. Dirongsen teh ka rumah sakit. Masuk ruangan radiologi kan, hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Hampurannya kanu baregang, rongsen isukan. Lamun salaki gering teh urus, lain dipoto sia dengekeun ieu. Ieu mah salaki gering dipoto. Dijieun postingan suami muntaber. Gitu-gitu amat eta boga bini teh. Kalau suami tidur selimutin. Ieu mah suami tidur HP-na dipariksaan. Atuh da salaki ge teu bodoh hapus pesan sebelum tidur. Aku banget gitu loh. Aya da aya. Jelema teh ciuk keur diuk da keur diuk. Imah nanti ayah pantauan. Paham? Jangan tinggalkan sholat tahajud. Itu kan sunnah muakkad ya Pak Kiai. Mohon maaf nih, sunnah itu kan macam-macam. Ada sunnah nawafil, ada sunnah muakkad, ada sunnah rawatib. Yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib ba'da dan qabla. Maksudnya apa sih sunnah tambahan? Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Takut dalam sholat fardu ada kekurangan, disempurnakan dengan sun. Tak itu hari sholat teh sunat lah, sholat langsung. Ahli sunnah, ahli sunnah. Ahli sholat sunat lah semua. Saya gitu orang geus dielingannya. Walaili demi waktu malam. Waunya wau. Jelema ayeuna loba jelema anu gering mikiran tatangga. Tatangga meuli parabola, manehna meuli paramek. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan. Kagegeringan teteh pedah tatangga meuli mobil anyar. Naik di mobil anyar, manehna naik ambulan. Tatangga meuli kulkas asup angin teteh. Salaki balik di gunung capek kene ge pangerokeun cenah asa nyari awak teh satulang sendi. Da dikerok teh ku salaki teu beureum kagamal kulkas tongongna teh. Ceuk salakina teh nah ieu tongong jadi 2 pintu. Ditingali teh tatangga meuli kulkas anyar. Nyebret saya teh mah panasan jelema teh imit-amit da. Batur meuli motor singki ciwis teh kararomen deket warung tatangga. Ece saya teh meuli motor menang nganyuk. Ekeun bae da moal miluan mayar. Keurna eukeurna. Nya batu nu gaya maneh nu galau. Da anu kudu panas mah knalpot heuh. Ceuk knalpot teh na jadi euceun nu ngebul. Loba nu gering mikiran batur. Batur hajat diomongkeun, ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Lain seuris ya, istighfar sia. Ai daging hayang hipu ari mere 5.000 Matak lamun nek hajat merekan we ece selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu kitu we geus lah 5.000 liat geus aya da jelema teh diukna kursi da dosa teteh kekarasa ngomongkeun nu hajat aya dagingna hipu jerukna mandarin sauna raja sere pangantena geulis hanyakal wah kawina ka aki-aki nya daging hipu panganten liat aya we tah si raja komen pagawean teh ngan ngusup da kesal da dipenta duit teh gablek na kopea 100 yang nyieun eupan ari eupan make inoy make tongkol make krohto meuli make esen nogna ge kokonengna ari pamajikanna jeung kurupuk lain seri saya arek eling wae kitu wae teh hirup teh pagawean dengan ngusup ayo
isuk melukakeun ka sore jeder kuat ningali kuku moal dipake tadarusan mah teu nganggo kaca soca bating alasan da kesel gablak salaki teh jujur boga genep ari tiung pamajikan belea cing atuh gablak duit gablak belik gablak rezeki teh perhatikan istri pangmelikeun tiung atuh pamajikan teh button strap mahal ce button strap mah 500 leuwih. Atuh nu sedeng-sedeng denai kan aya denai aya 245. Joya, Eljata, Dauki, Nibras, perhatikan dong istri, peduli dan lindungi. Mah gablek duit, lain meuli tiung,